Kak, kadi pula yang ngomong, dia penyeta. Atau kadi lah sakedeng boga ngomong pula ya, yang nanya. Jawabnya nu jujur. Besok ngabohong baik ke pamajikan pamali. Lain teker kamari cina kakak. Ayo nu nempo cina di Labuan nga gonceng-gonceng bikangnya. Piraku kumaha. Ulah sok tengah ku baik. Jabatur gitu pecak tegundam. Atuh aja bebe jakakula. Atuh coba diokinya tatu. Bener te malpin barang aku barangnya. Cuma tukang ngabohong bayi ya. Pugoho cina lo banu neule eta batur gede ditu nek balanja meureun eta. Ka pasar. Tuh coba dilesotkeun ta HP lamun ngomong jeung bikang lesotkeun HP na atuh. Bebe nyokelan HP. Coba ge hargain hargaan ya bikang ya pamajikan ya hayang ngobrol atuh piraku teh tabatur neuleuh lah moal pieun barang tabatur fitnah bae fitnah tuh aku lah ngadeng eta kamari cenah bebe jaka ka ngabobonceng bikang cenah di ditu di Labuan cenah jauh doang namanya ka pasar nakeun beuh atuh moal ngaku barang kitu bae lah sorang malam ditanya kok sumpah-sumpah baik nyaan kula ge ngadenge teu bohong teunan tak kula berapa amat tak kula bohong hoyong geus maja ari teu ngaku mah terserah eta mah kumaha kakak bae kumaha didinya bae ngalpin barang aku jeung kumaha ge bodo amat ya atuh piraku teh batur neuleuh lah burung kudu peureum hujan neuleueun batur ge ulah ngadenge omongan batur kumaha ja teu kadenge ja didenge ku kula atuh adatna kula mananyakeun ieu ka salaki ari henteu mah nya henteu burung los teuing batur meureun salah bisi atuh geus sabodo teh mah kumaha kakak bae bener jeung kakak nek teu bener jeung kakak terserah nya kula mah kitu we tadi nam hayang ngobrol kitu lah yeuh imah ku keur heula bari ku main HP baheula mentak mah HP dilesotkeun heula ari keur bikang keur ngomong mah tolong hargaan ieu ih ku gara reugeut aing mah